Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng hianat ngadu kaberat bagian ke-18. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateuacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa Mang Cecep Gorobacep ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Duka tuncep teterang kamana leosna bieu teh. Awahing ku panasaran tur geus boga kayakinan teu loba anu dipikir deui gecelig Mohtar turun ti imahna Kai Kalsum dituturkeun ku lanjangna anu katelah tina. Ku ayana kitu teh pikeun batin Mohtar boga kayakinan yen eta awewe anu diaku anak kukutan Kai Kalsum teh tetela adina anu katelah entin teh. Ari tina deuk ka mana? Cek Mohtar kalanjangna ibu camat bari ngasupkeun sapatu. Bade ngiring kangmu wala retina. Entong tina daguan we di dieu jeung ibu. Ah sawios bade ngiringan we. Tembal tina keukeuh deuk milu ka Mohtar. Keur buntreng kitu diburuan Mohtar ngareret ka pelebas sawah anu geus deukeut ka jalan katingali aya hiji awewe keur ngemprid lempang dina galangan. Bari luak liok geus moal salah deui taksiran tetela itu awewe anu disebutkeun ku Kai Kalsum teh geus sidik kitu mah beuleunyeung wae Mohtar ngudag bari ngagegero ngaranna eta awewe anu katelah entin teh. Nya kitu deui tinah make milu ngudag nuturkeun panderian Mohtar siga nu embung tinggaleun. Entin ieu aa entin cek Mohtar gogorowokan nyalukan bari lulumpatan dina galangan. Awewe anu digegero teh ngalieu ka tukang geus kitu balanyang lumpat manit teh sirikna deuk blug-blug labuh kana kotakan anu kakara meunang ngarambet mindo. Entin ieu aa entin Mohtar tuluy ngudag bari ngagegero tapi anu digeroan mah batan daek eureun anggur asa beuki tarik lumpatna teh meh-mehan teu bisa kaberik kulantaran kahiji Mohtar make sapatu karet leueur katambah-tambah ngudagna geus jauh. Itu mah anu keur diudagna geus ampir deukeut ka jalan ari sedangkeun Mohtar masih keneh dina galangan kitu ge manijeng seseureulean. Ari katambah-tambah make ngaliekan ka tukang dumeh tinah milu nuturkeun lumpat tukangeunana. Beungeut Mohtar pinuh ku kesang jaba baju jibrug calana kalotor pinuh ku leutak ambekan ampir-ampir deuk beak. Tapi sok sanajan geus ngarasa capek ge satarikna lumpat awewe teu burung eta awewe anu diudag ku Mohtar teh geus deukeut kira aya kana 7 meter deui. Keur lumpat kitu gedebut eta awewe nu diudag teh labuh tapi teu lila korejat hudang deui balanyang lumpat manisiga nu leuwih gancang batan tadi kulantaran anu ngudag geus deukeut. Barang srog ka jalan eta awewe teh teu bisa kebat lumpatna kulantaran deuk mentas jalan kapegat ku mobil ngaliwat ti ditu ti dieu. Atuh kerewak wae ku Mohtar katewak leungeunna tapi teu wuru eta awewe sakitu geus dicekelan make teu terejel samalah make deuk ngegel sagala kana leungeun Mohtar. Entin ieu aa entin sidikeun heula ieu teh lanceuk entin Mohtar teh cuk Mohtar bari ngagebig-gebig awakna nu keur dicekelan. Waktu Mohtar keur nyekelan awak eta awewe anu disebut entin teh teu kanyahoan tak-tak Mohtar aya nu noel ti tukang ku hiji lalaki anu dadeganana sapantar.
Barang Muhtar ngalieu ka tukang ujug-ujug cekuk wae eta lalaki anu noel tak-tak teh ninggang kana beungeut Muhtar kuatkan nyoloyong ka tukang. Gebruk Muhtar ti bebot ngajengkang tonggong nyarande kana tangkal cawo sisi jalan. Pengkhianat bangsa maneh ha. Dak ngaguna si ka diri awewe setan. Cek eta hiji lalaki nyarita kituna teh bari ngarontok ka Muhtar anu keur nyang saya dina handapeun tangkal cawo. Atuh der wae Muhtar galungan awak papukot gogorentelan ka ditu ka dieu geus teu mikirkeun kana letak atawa naon rupa. Galuat maneh rongkahna keur silih tinggang silih totogkeun kalawan eta lalaki anu miheulaan nonjok teh make jeung ngagunakeun silat sagala rupa abong kena teuruh urang Garut. Tapi keur Muhtar teu katitih pangarti teu kadesep wawanen musuhna ngagunakeun ulin silat manehna nya kitu keneh dilawan ku silat deui. Hiuk pereup musuhna datang ti hareup lap awak Muhtar dongko celeng loncat ka gigir bari pasang kuda-kuda nunggu pandarajang musuhna. Sebrut musuhna ngarontok kilag awak Muhtar da dipengparkeun bari ngasupkeun pereup kenca anu maksudna deuk dipake ngaganjel iga burung musuhna. Atuh musuhna teh kulantaran sarua boga pangarti teu kungsi kapalingan kulantaran waktu Muhtar ngahembatkeun pereup kenca manehna ngeloh ka tukang bari suku nu katuhum mundur anu teu kanyawan suku nu kenca usik diembat dipake najong anu maksudna deuk nyamber gado Muhtar. Hiuk karawak suku musuhna karawel bari awak Muhtar miring ka katuhu geus kitu ditonjok satakerna kuat ka awak musuhna Marius. Katambah-tambah tuur Muhtar diangkat keduk kena kana iga burung musuhna geus ngajurah roh. Gabrug ku Muhtar dirontok awakna ditindihan coba beungeutna hantem dihanca nepi ka boborot ku getih. Waktu musuh Muhtar keur dihanca eta awewe nu diudag teh teu wudu deuk ngabelenyeng lompat deui ngan teu kungsi kebat kulantaran barang deuk belenyeng kaburu dirontok ku tinah anu kakara nepi ka jalan milu ngumudag ka Muhtar. Atuh der wae tinah jeung eta awewe teh pipilueun galungan di sisi jalan mani papuket silih jenggut silih cakar pakaian dua anak kuat rarangsak balas silih tongtak. Waktu Muhtar keur ngahanca musuhna anu geus ampir-ampiran teu walakaya ti kajauhan aya lalaki duaan keur lumpat dina galengan anu maksudna deuk misah kanu keur garelot. Tayalian eta lalaki nu ngudag teh Mangkarta jeung Kai Kalsum maksudna deuk nyusul kulantaran ngarasa hariwang babakuna kanu jadi anak kukutanana nyaeta ka awewe nu diudag ku Muhtar teh. Barang srog Kai Kalsum jeung Mangkarta ka jalan katingali aya nu keur galungan di antarana awewe jeung awewe deui lalaki jeung lalaki deui. Geus kitu karawak awak Muhtar anu keur ngahanca beungeut musuhna teh ditewak bari diangkat ku Mangkarta nya kitu deui dua awewe anu keur papukat silih jenggot teh dipisah ku Kai Kalsum. Taksiran eta awewe anu keur papukat teh ngarasa malik ambek kanu misah antukna Kai Kalsum pada ngaloweng kuduaan bajuna pada ngapedol sirah pada ngadedatkeun nepi ka Kai Kalsum ti kusruk kana kamalir sisi jalan. Atuh beungeutna mani ludang lading ku letak ka meja kampret awek-awekan urut pada ngagorenyangkeun ku dua awewe. Eureun-eureun sotenan dumeh Mangkarta ngagorowok bari nyarita nyingsieunan deuk laporan kanu berwajib geus kitu mah Muhtar ngalempreh. Atuh musuhna nyang saya dina sisi got nya kitu deui tinah jeung anak kukutan Kai Kalsum dihuk ngalungsar dina kota. Teu kungsi 10 menit ret anak kukutan Kai Kalsum teh make ngareret nempok kana beungeut Muhtar mani teu sirikna teu ngiceup-ngiceup siga nu nelak-nelak kana rupa beungeut Muhtar. Geus kitu jeung nangtung ujug-ujug gabrug wae eta awewe anak kukutan Kai Kalsum teh ngarangkul ka Muhtar bari cerik teu sirikna ceceritan kalawan make nyebutkeun menta dihampura sagala tuluy nyebutkeun ngaran sorangan entin. Sakur nu aya di dinya pada olohok ngerasa kaget ku ayana eta awewe anu ngakukeun ngaran entin ngarangkul bari ngaguk-guk cerik. Teu kungsi loba pertanyaan naon-naon da puguh sasatna aya di jalan jeung bisi kaburu kanyahoan kuno sejen. Anu tas garalungan teh digiringkeun ku Mangkarta jeung ku Kai Kalsum dibawa deui barali ka imahna.
Sanggeus nepi ka imah kalawan Kai Kalsum geus babersih darak-dak pangheulana Muhtar ngadadarkeun ka bapa camat pensiun sareng ka bojona ngabejakeun yen anu diaku anak kukutan Kai Kalsum teh jelas adina Muhtar anu katelah entin. Bapak camat pensiun salebat ngadangukeun penerangan ti Muhtar kitu teh ditinggalikeun anak maningah ulang rarai semu beureum taksiran ngaraos reuas aya isin aya si horeng anu dipikahoyong ku bapak camat pensiun teh jelas adina Muhtar. Kaayaan entin dina waktu harita teh acan repeh-repeh masih ngaguk-guk jadi beri nyuuh kana lahunan Muhtar nya kitu deui pikeun Muhtar sajeroni ngadadarkeun tina pangalamanana teh toleh di barung kucimata ngalembereh. Tin Muhtar barinya kelan sirah adina anu keur nyuuh kana lahunan ngadenge Muhtar nyebutin teh lanjang bapana camat pensiun anu harita keur ngalimba teh make ngaliuk samaruka manehna. Tin ku ayana kajadian kieu keur mah beudang disebutkeun jadi kabagjaan leungit karuas timbul kabungah anu taya tanding tah ayeuna peek geura silih hampura babakuna kudu menta dihampura ka hiji ibu sareng ka bapa sasatna ieu teh gaganti indung bapa entin jeung AA nyeta anu ngarawatan AA ti baheula nepi ka kiwari atuh kaduana antara entin jeung tina nya kitu keneh kudu silih hampura. Pon kitu deui pikeun ayeuna ka ieu saderek bade nada sihapuntenna samudaya kalepatan tina soal anu parantos dilakukeun tadi. Kang, ceuk hiji pemuda anu tas galungan jeung Muhtar teh nyarita sawangsulna, kanggo abdi nya kitu keneh kedah dihapunten rumaos abdi atas sasar disangki ku abdi akang teh bade ngaguna sika ka ieu nyi entin kumargi tibatan teu diwakcakeun yen ieu tuang rai teh kengeng disebatkeun tundangan abdi anu salajengna kanggo abdi ka nyi entin bade nyuhunkeun dihapunten geura sakitu atos kalamianana teu nepangan nya nembe teh maksad abdi satadina bade ka dieu ngadeuheusan ka Mang Kalsum namung di jalan papendak sareng entin nuju di babedol ku akang anu teu disangki panyanten teh sanes rakana nyi entin sakali deui mugi nyi entin kersa ngahapunten. Ngadenge carita enti eta pemuda entin ngareret baring unggeg tanda narima kana sakumaha carita anana kalawan entin tuluy ngajak sasalaman ka sakur nu aya di dinya nya kitu deui ka bapa camat jeung ka bojona ge sarua malah ka bojona bapa camat pensiun make dibarengan ngaguk cerik sagala tur make ngalisankeun menta dihampura ku ayana geus kumawani ngalayanan kana paramaksudanana bapa camat pensiun. Tapi dasar ninggangkeun di ibu camat pensiun jalmi ngartos anu sakumaha dikedalkeun ku entin teu burung dihampura akhirna mah sanggeus entin menta dihampura sarerea sakuno araya di dinya pada silih hampura tina sagala hal kasalahan masing-masing nya kitu deui Kai Kalsum jeung pamajikanana menta dihampura ka bojona bapa camat pensiun mani teu sirikna jeung didepongan sakumna jalma-jalma anu ngariung di imah Kai Kalsum babakuna keur Muhtar jeung entin jabana ti ngarasa bungah teh make boga rasa asa dina pangimpian teu sangka baris patepang deui jeung nu jadi dulur anu sakitu geus mang taun-taun teu papanggih sanggeus pada babarkeun tina soal kasalahanana masing-masing ibu camat pensiun sasauran ka pribumi anu maksadna bade permios mulih kalayan ditungtungan ku ngucapkeun nyuhunkeun dihapunten. Den cek pamajikan Kai Kalsum kanggo bibi sakali deui bade seja nyuhunkeun dihapunten rumaos parantos ngalakukeun anu kirang sae terhadap kajuragan camat mugi enden ulah teu ngahapunten ka bibi rawuh ka emangna pamajikanana Kai Kalsum meuni pok deui minta dihampura ka bojona bapa camat pensiun sawangsulna abdi kedah dihapunten ku bibi sareng ku emang keentong janten emutan perkawis kalepatan sakitu wae mah etang-etang janten pengalaman kanggo urang sadayana anu hartosna mah urang teh kudu hirup taliti sakieu ge muji syukur alhamdulillah ka Gusti Nu Maha Suci goreh urang aya dina kasalametan atuh kaleresan ieu pun anak dugi ka dikersakeun patepang deui sareng rayina
Taya sanes cek pangemut abdi mah ku ayana kieu teh hiji tawis hikmati pangeran supados urang tetap mayang eling percanten yen pangeran teh tetela sifat Rahman Rahim. Kitu kasawuranana ti ibu camat meni panjang nakar matak nyerap kana sanubari jalma nu araya di dinya. Geus kitu solongkrong ibu camat pensiun miheulaan sasalaman ka pamajikan Kai Kalsum jeung kanu sejena. Ujang cek Muhtar ka hiji pemuda tundanganana entin upami taya wagelan dina sawaktos-waktos mugi tiasa angkat kara rompok beulih teu ninga mah nyuhunkeun dipangjajabkeun we ku Mang Kalsum. Insyaallah Kang tangtos enjing pageto abdi ngahaja ngadeheus ka ditu ular eta pemuda bari panonna ngareret ka entin anu katingalina keur ngaganti bajuna kudu bersih. Bibi punten wae perkawis pun adik ku abdi bade dibantuan heula gampil ka dieu deui. Mangga teh teuing encep jalaran dicandak kuno janten saderekna keneh bade dicandak bade di dieu ge saterasna teu aya wagelanana bingah wae nu aya kanggo bibi mah margi bibi katuang rayu teh tos teu asa-asa raos asa ka anak pribadi we margi sanes 1 tahun 2 tahun di dieu na teh. Sumuhun eta mah kitu wae bi bade permios kasadayana. Mangga Aden wilujeng angkat wilujeng anu dikantun ular pamajikan Kai Kalsum bari ngalengkah ngajajabkeun tamu anu bade marulih. Tos kitu mah bring wae Bapak Camat pensiun ngabring marulih dituturkeun ku Mang Muhtar tin katutinah pandeurieunana. Kabeneran dina waktos Bapak Camat pensiun marulih ka bumina harita geus nincak wanci asar langit mani bengras batara surya cahyana teu pati panas teuing ngan saukur tiba ngahaneutan sangkahan jalma-jalma ulah tari iseun teuing kabantu dina mangsa harita teh keur usum ngejeh. Bengrasna batara surya anu nyaangan sabudeureun alam munseg dibandingkeun mah taya bedana jeung kebungahan hate Muhtar ngadak-ngadak asa plung-plong ku ayana dina waktu sakitu taun anu geus kaliwat teu papanggih jeung nu jadi ade ku ayeuna teu burung patepung deui dasar geus kitu pangersana nu maha kawasa sifat welas sifat asih tur wenang. Dina sabadana Bapak Camat pensiun sumping ka bumi kalayan parantos lami ngareureuhkeun kacape anjeunna calik sareng bojona di patengahan ngan Muhtar anu harita teu aya teh kulantaran keur dicai ari entin jeung lanjang nama harita teh keur ngaluprek duaan di dapur. Apana mugi apa kersa ngahapunten ka abdi ku ayana kajantenan tadi di bumina Kai Kalsum anu teu disangki bari manggihan hiji kareuwas. Namun kareuwas eta akhirna tinemu bagja dasarna Muhtar bisa patepung jeung nu jadi adina. Keur apa ge nya kitu ibuna sarua apa kudu dihampura deui ku ibuna rumasa dosa rumasa deuk ngalakukeun teu bener anu hareutina apa teh deuk ngaraheutan kana batin ibuna. Tapi alhamdulillah teu nepikeun ka jadi huru-hara ku ayana kitu teh geus tina hangtu teu widi ti pangeran ular Bapak Camat pensiun. Atuh salajengna ayeuna abdi bade mukakeun rahasia soal Muhtar sareng tinah teh geuning kitu suruh bojona Bapak Camat pensiun. Rahasia kumaha ibuna? Kieu nu mawi teh apana? Waktos apa angkat Muhtar teh ku abdi digulik sak tesirikna diolok sangkan bisa wakca anu terang-terangan. Ari pek teh nyaurkeun ngaraos nyeri ku Nyimas Nani dumeh pegat hubunganana. Tos kitu ana beletak teh nyebatkeun gaduh maksad katina anu hartosna miharep. Tah kumaha kinten-kintena pangemut apa nah bade diwidian Muhtar aya maksad kitu katina. Duka teuing atuh eta soal tinahna. Geus ditanya ku ibuna kan tenan we atos mah kumaha kaputusan titina teu kumaha nya kitu teh awe sami-sami sareng Muhtar batu turun kesik naik ular ibu camat pensiun bari imut meni ngagelenyu. Ari geus kitu onaman teu nanaon ngan buru we kawinkeun kulantaran nya kitu ari barudak ngora mah dengkeng teh sok aya wae gogodana. Pokona mah asal salamet we tong make ngayakeun kitu kieu
lain apa lebar ku rejeki dipake monyah-monyah, tibatan duit dipake uar-awur tatabahan mah mending bikin kabudak urang sina digunakan bikin pibakelen anak rumah tangga cing minta cai ibuna bet awus pisan kana nginum teh. Tin kah ular entin jeung tina meni barang nembalan ti dapur kulantaran hampir sarua ngaranna malah norojolna make barang edas meni saingannya sur ibu camat bari gumujang entin jeung tina meni pating elengeh dikitukeun ku ibu camat teh komoker entin mah make jeung tuluy ngeluk sirahna ge ningali raraina bapak camat pensiun anu nuju calik di patengahan. Taksiran entin ngarasa era paamprok paneuteut jeung bapak camat pensiun teh komo kanggo bapak camat pensiun mah make jeung api-api sagala kurah koreh kana tumpukan majalah handapeun meja anu nuju di payunan. Bade naon bu? Cek tina ayeuna mah nyebut ka bojona bapak camat pensiun teh ibu dadu meh deuk jadi pimitohaeun. Pangmawakeun cai anu haneut kanggo apana? Abong kena hampir sarua ngaranna jeung kusetujuan pisan nyokot cai hampir bareng antara entin jeung tina. Moh kulan ular muhtar anu kakara tas ti cai dek asup ka kamar balik deui nyamperkeun ka bapak camat pensiun anu nuju calik di patengahan sareng bojona. Coba ka dieu heula sakedeung. Mangga pak ke bade di baju heula. Muhtar asup ka kamarna geus kitu rap di kameja anu ngagantung dina kapstok dipake anu teu sakumaha lila norojol ti kamar gek diuk payunan bapak camat pensiun sareng bojona. Kieu apa dek nanyakeun kamu kitu ge ulah jadi gangguan pikir apa teh ngadenge beja ti ibuna yen emuh geus blak-blakan nyarita tina urusan emuh jeung tina keur apa mah tina urusan permaksudan emuh mal deuk nyarek mal deuk nitah tergantung pendirian sorangan. Nah bener emuh teh boga tujuan terhadap katina. Dina sawatara menit muhtar ngahulang sirah meni melenguk ku ayana pertarosan ti bapak camat pensiun kitu teh boga rasa sieun tina permaksudanana teu kawidian tapi kulantaran kacida gorengna lamun eta pertarosan ti bapak camat pensiun teu diwaleran terpaksa muhtar nyarita kieu. Bapak sakumaha anu disanggamkeun ku apa nembe kanggo abdi nampi kalayan kahartos pisan atuh tina perkawis cita-cita abdi terhadap katina leres pisan teu aya lepatna ku kituna kanggo abdi nyanggakeun ka apa sareng ka ibu kawidian nuhun teu kawidian eta mah bade nyanggakeun wae margi kanggo diri abdi upami dijelaskeun mah kengeng disebatkeun abdi teh raheut ku ayana nani anu teu disangki sugan teh moal kitu balukarna upami abdi sakinten teu kawidian ku apa sareng ku ibu sawios bade permios wae moal aya di dieu jalaran upami abdi tetap aya di dieu sahanteuna tina sagala rupi hal kaayaan nani tangtos malaweleh ka kuping wae ku abdi. Ari keur apa mamu tadi ge geus dicaritakeun perkara jodoh mah moal bisa ngahalang-halang moal bisa ngajurung-jurung ngan pikeun apa lamun teh mah nepi ka diparengkeun anakmu kajodokeun katina leuwih ti heula apa moal barang bere naon-naon iwal timahanan doana kanggo abdi ge bapak teu aya deui anu diteda teh anging doana perkawis rezeki kitu eta mah tergantung kana pamilikan diri abdi mung langkung ti payun abdi bade sakantenan wawartos ka apa manawi dikabulkeun ku Gusti Nu Maha Suci dina pertengahan sasih ieu November wartosna ti urusan pegawai abdi teh bade dialihkeun. Kot pas pisannya pamirsa ya pertengahan November aja ayeuna sasih November ya bade dialihkeun ka kota Madia Bandung kitu walaran ti muhtar anu satuluyna ngabejakeun perkara digawena dioperkeun ka kota Madia Bandung geuning kakara ngadenge ayeuna moh deuk dioperkeun ka Bandung suruh bapak camat pensiun ngaraos hookeun ngadangu wartos yen muhtar bade ngalih di damelna teh. Ari wartos mati kamari ieu keneh pak waktos abi wawartos bade ka Cijapati teh
Namung duka leres duka heureuy rerencangan sasauranana kitu teh walor Muhtar bari ngareret ku juru panon ka ibu camat anu katingalina nuju melenguk siga nu ngahruk ngadangu aya wartos kitu teh anu hartosna kanggo ibu camat atanapi kanggo bapak camat pensiun ge ngaraos abot upami dikantunkeun ku Muhtar teh mergi kenging disebatkeun tos teu asa-asa. Ibuna sur bapak camat pensiun bari ngaliuk ka bojona anu harita nuju melenguk tungkul sinareng katinggal socana ngalimba tayohna mah ngaraos ngangras nembe ku ngupingna wartos yen Muhtar bade dioperkeun di damalna. Ayeuna mah kieu wae ibuna, engke salamet, ayeuna salamet jeung deui najan di engkeng ke oge moal deuk ngayakeun itu ieu naon, moal deuk ngayakeun itu ieu naon rupa, pokona mah asal salamet we geus wae ayeuna mah urang salametkeun dina bulan ieu rewah mengpung saeutik-eutikeun urang boga keneh bakal ngan sakali deui bapa deuk minta kasolehan ti Muhtar ulah nyeri hate ku bapa teu bisa disugemakeun sakumaha mistina samodel batur diayakeun ria-ria lain apa teu karunya atawa lain lebar ku rezeki batan dipake ria-ria mah lamun biayana leuwih hade pake keur pimodaleun pikeun bekal Muhtar rumah tangga ngandek mihapekeun ti bapa mah hiji amanat oma tidak nggoning hirup berumah tangga keur kolot mah tiis ceuli herang panon sing runtut rawut sauyunan sakitu wae ti apa jeung deui oma tina perkara kanyerian tinani ulah rek dipake pikiran kulantaran teu aya gunana jeung ongkohanan mana kitu ge geus lain jodona urang. Memang keur apa oge basa mangkukna ka imahna jeung ibu teh disangka ku apa mah indung bapana nani ngangkir teh deuk aya kepentingan urusan dagangan. Nah ari pek teh apa kaditu sing horeng nya kitu indung bapana teh tamada menta dihampura ku ayana nani kadatangan ku tundanganana anu baheula. Kitu kasawuranana ti bapak camat pensiun mapari nasehat ka Muhtar anu sakitu panjang lebar tur nyerepna kana batin Muhtar. Sajeroning Muhtar ngadengekeun kana kasawuranana ti bapak camat pensiun cipanona nyarak celakan taksiran ngarasa suka sedih sukana dumeh ngadenge nasihat ti bapak camat pensiun kalawan nya-nya mikanya ahna teh atuh sedihna raskana pernasiban hirupna ti mimiti ditinggalkeun kuno jadi indung bapana maot tur nepi ka kiwari can ngalaman aya dina kanugrahaan anu teu oleh aya rongrongan ti ditu ti dieu atawa kanyeri jeung kaperih teh teu oleh aya wae tapi sok sanajan kitu cek rasana Muhtar hirup teh teu oleh nincak dina kasusah ngancik dina kaprihatinan warog ku katunggaraan ge awahing nyakal dina kasadaran sumerah kanu ngayuga berang jeung peuting hamo burung pinanggih jeung kabagjaan ku ayana tebal kaimanan batin Muhtar cunduk kana waktu ninggang kana mangsa anu mustari dikersakeun kudrati pangeran ganjaran ka jalma nu gede kasabaran nincak kana tanggal 25 bulan Rewah Muhtar salamet kajodokeun katina anu sakumaha disanggemkeun ku bapak camat pensiun maksad bade nikahkeun Muhtar katinah teh mung saukur salamet wungkul namung buktos mah nganggo ondang-ondangan sagala kalayan diayakeun tatabehan anu mangrupa gamelan mejang pasundan. Sora gamelan mani siga nu mapag para ondangan kadenge sora gambang mani nimbulkeun mata kagembang dibarengan sora rebab mani matak narik rasa nalangsa ingat ka zaman baheula pinuh ku pengkhianatan batur anu dibarungku ngadu kaberat melaan diri pribadi jeung nu jadi ade anu akhirna teu burung pinanggih ganjaran pikeun jalma anu soleh. Heuleut 2 poe katiluna sabada Muhtar salamet disambung kuno jadi adina katelah entin teu kapalang milu nyaah ku bapak camat rawuh ku bojona nepi ka dikawinkeunana ka hiji jajaka tundangan entin anu kamarieu kungsi galungan jeung Muhtar samalah keur entin mah sabada dikawinkeun teh teu kungsi mimingguan tuluy dibawa pindah ku salakina ka daerah Kadungora ngadon bumen-bumen di lembur salakina. Dina hiji waktu sabada Muhtar tas ngajajabkeun nu jadi adina ka Kadungora kira-kira pukul 5 pas sore Muhtar ngadaweung di hareup siga nu keur anteng ngalamun anu teu kungsi lila norojol tinah anu geus jadi pamajikan Muhtar.
Kang Mo ngemutan naon mani anteng nakar. Muhtar ngalieu ka tukang bari ngawaleran kieu teu mikira naon-naon tin. Nan Kang Mo teh ras ka ibu di dieu. Ku ayana Kang Mo geus kapastian bakal ninggalkeun ibu jeung apa. Ninggalkeun teh lain ninggalkeun ku pondok umur, tapi ninggalkeun ku dasar Kang Mo menang tugas kudu pindah digawe ka kantor kota Madya Bandung. Anu waktuna geus nyantek pisan dina poe isuk. Lamun dipikir kadinya nama keur Kang Mo ka ibu sareng ka apa di dieu teh kacida ngarasa beratna ngandalah dikumaha kulantaran ku tugas di atasan. Nya kedah dikumaha atuh Kang, upami tos ditugaskeun mah kapaksa ibu sareng apa dikantun ngalih ku urang. Upami urang tos merenah kalayan aya dina kanugrahaan mah sawios ibu sareng apa ge urang bantun we sina di Bandung. Cek paripaosna pagugulung ge teu aya pamenganana. Kantenan numutkeun kaberat mah tong bujang-bujang Kang Mo sasatna kasesahan ibu sareng apa di dieu. Dalah kanggo diri abdi ge nya kitu taya bentena. Mudah-mudahan we urang tiasa mulang tarima kanu janten sepuh. Peperiheun mulang tarima ka ibu bapa urang da puguh di antawisna ibu rama Kang Mo sareng abdi tos teu araya. Anu hartosna hirup urang ayeuna sakadar pakumaha-kumaha duaan taya gesan pun tanganeun deui. Tin, memang gede pisan kahutanganana ku ibu sareng ku apa teh. Tuh sakituna deui, mugi-mugi we Gusti Nu Maha Suci marengkeun ka urang bisa mulang tarima ku jalan naon wae jeungna deui tin. Pangna Kang Mo ngahulang teh ras ingat kana pangalaman nu katukang-tukang di hiji tempat kungsi papanggih jeung hiji jelema di leuweung anu mana eta jelema teh mere wasiat jeung mere peneranganana ka Kang Muhtar. Sakumaha peneranganana teh sarupa ge teu aya mencogna. Estu bener-bener kaalaman ku Kang Muhtar. Kang Muhtar, ceuk tinah nyaritana mani matak pikareuwaseun Muhtar anu keur cacarita kuat ka ngarenjag. Dumeh tinah make nepa kana tak-takna Muhtar. Nembe emut ayeuna Kang Mo, puguh abdi teh wengi kamari ngimpen. Ngimpen naon tin? Puguh kieu Kang Mo, dina impian teh ngadon arameng sareng nyimas nani ka hiji gunung. Ari tos kitu raraosan abdi teh silih udag sareng anjeunna nu teu kanyahoan dongkapna ujug-ujug garapak wae aya manuk Garuda. Ageung naker bade nyambar ka abdi sareng ka nyimas nani. Ari abdi mah harita teh teras lumpat ka puncak gunung. Nah ari nyimas nani dina etangan teh disambar ku Garuda dugi ka dicandakna hiber. Lah tinah mah sok make nyaritakeun nani-nani wae ceuk Muhtar bari rada ngabalieur siga nu ngadenge ngaranna ni umeh ngarasa nyeri batin. Sawios atuh Kang Mo, da abdi mah nyaurkeun sateh tina perkawis impenan. Nya najan impian ge keur Kang Mo mah ngadenge batur nyebut-nyebut ngaranna ge sok nimbulkeun asa kasuat-suat kanyerian. Meureun ku tinah ge karasa kumaha rasana lamun meunang kanyerian ti hiji jalma. Moal atuh ayeuna mah ceuk tinah bari deuk ngaleos asup ka jero. Tin, Muhtar ngagero bari ngenyang leungeun tinah. Ambak tinah teh. Tinah teu ngawalarengan sakadar gogodag bari panon neuteup kana beungeut Muhtar anu teu kungsi samenit. Katingali cipanon tinah ngayembeng nepi ka ngalemberehna mapai kana pipina. Kitu sotenan pikeun tinah ngaluarkeun cipanon lain ngarasa ambak tapi make ngadak-ngadak. Timbul rasa leuwih paguh kaberat terhadap ka diri Muhtar anu beunang disebutkeun jadi panutan lahir. Waktu tinah ngaluarkeun cipanon kadenge ti jero ibu camat pensiun ngagentraan. Tin, kah weler tinah gancang nyusutan cipanon geus kitu asup ka jero imah. Bade naon Bu? Kamana ari Muhtar? Suri ibu camat pensiun bari ngelapan meja makan. Ari bapak camat pensiun mah harita teh nembe mulih ti jamban tos kulem. Bawaan sangu teu leleda gancang tinah ngakutan dahareun tina lomari makan disimpenna dina meja geus kitu nyalukan Muhtar anu masih keneh ngadaweung di hareup. Kang Mo, saur ibu, ceuk tinah ngagero
tina jandela. Kojengkang muhtar ka jero gek diuk dina kursi di petengahan ngadon maca majalah tilas Bapak Camat pensiun. Sok kadinya mu gerada lahar. Kayak ngantosan apa bu? Ular muhtar bari ngareret ka Bapak Camat pensiun. Anu be keluar ti kamar mandi, lajang lebet ka kamar anu maksana bade netepan asar heula. Sabada Bapak Camat pensiun netepan lajang nyandak pameres tina luhureun kapstok, tos kitu nembe calik ngariung mayunan tuangan anu tos disayagikeun. Atuh prak sadayana taruang mani bangun anu raraos ngan muhtar sorangan anu katingali daharna siga caman cemen nakara. Kunaonmu dahar teh geus deui? Suri Ibu Camat pensiun. Teu kunaon bu, atau suara gue waler muhtar. Padahal anu sanyana mah lain geus wareg ngan daharna asa teu paruguh kulantaran pikiran ka mana mendi ras ingat ka Ibu Camat sareng ka Bapak Camat. Dumeh rasana muhtar bisa riung mumpulung teh ngan sapeuting deui ieu. Ku ayana muhtar daharna eureun pikeun tina kabawakeun eureun atuh nepi ka sararea teu mindo deui. Gancang ku Ibu Camat pensiun jeung kutinah diakutan deui ka dapur ongkohanan kanggo Bapak Camat. Tos liren tuangna teh kulantaran tos ngadangu suara bedug magrib anu teu kantos lami teras ka jamban maksad bade abdas. Geus kitu bagianana jeung geus kitu kuduna pamiarsa pangersa tinu kawasa Batara Surya medal sila nyaangan alam ti berang lumung surut tunggang gunung kari timbul cahyana ngagebur di belah kulon geus dekahalangan ku gunung-gunung anu moalila deui geng ngilas. Ku ayana Batara Surya lumung surut tina tugasna teh lain medal sila keur salawasna ngan ku dasar adilna pangeran leungit caang timbul poek sakadar dicaangan ku bulan jeung bentang baranang di langit pating kariceup mang pirang-pirang mapaesan langit nu semu pawol. Peting harita kira-kira pukul 9:30 Bapak Camat sapiri umpi teu acan karulem masih keneh ngawarangkong. Siga nu sasonaeun dumeh poe isuk bakal paturai jeung nu jadi putra kukutanana tayalian muhtar jeung tina. Perkara dioper ka Bandung teh tulus poe isukmu. Suri Ibu Camat pensiun naros ka muhtar. Muhtar samemeh pok ngawaler teh make dipiheulaan ku Cipanon ngayemeng bibir ngadon renyut siga nu deuk nyarita hararesena keur teu beda nu dikonci. Geus kitu memeh pok nyarita muhtar dehem heula ti koro karasa seuseut samalah ngaregot nginum heula. Numawi bu, cuk muhtar bari nyimpen gelas dalah dikumaha. Sanaos abdi usul kanu janten dunungan ge wilayah teu kawidian anu hartosna abdi kadah wae ngalakukeun tugas ngalih didamel ka Bandung kantenan ngaraos abotna ngantunkeun ibu sareng apa teh namung kumaha atuh. Kakara ge muhtar nyarita kitu ti luar kadangu aya swanten pamegat pupuntenan barang bray panto dibuka hate muhtar mani ngaranjug ningali hiji awewe tengah tubuh dibarengan ku hiji lalaki anu tayalian eta awewe datang puting-puting ka bumina Bapak Camat pensiun teh ibuna Nyimas Nani ngawaratoskeun Nyimas Nani cilaka waktu mulih ti Bandung motorna selip di leresan lebak jero. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu sangka Nyimas Nani suruh Bapak Camat pensiun beri lebat ka kamar kumargi kaayaan waktu geus peuting teuing. Tamat pamirsa kieu cenah ieu tamatna teh. Aduh. Sakitu pamirsa anu tiasa kapiatur. Mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng hianat ngaduka berat aya sasiereun sabeunyereun manfaatna. Mudah-mudahan dina wengi enjing Mang Cecep Gorbacep tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.